ngaco ya. Siga. Ya ilah mah ngaco. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendak deui sareng Asep TV tos lawas dina acara kongres ngawangkong teu beres-beres. Spesial ieu episode ayeuna spesial bintang tamu nyaeta Bapak Onyon. Bapak Onyon teh Minangkana naon ieu teh? Sesepuh urang. Antos ngalaman zaman katukang. Naon seni anu pernah katukang kaalaman teh? Mang Onyon mah kaalaman. Benten jeung urang model ka dieu. Tahun-tahun ka dieu gitu. Nah, ayeuna alat anu aya di hareupeun urang teh nyaeta alat asli musik sintren baheula tahun sabaraha pokoknya ini 2020 sekitaran tahun sabaraha we 50 lah 50 tahun yang lalu gitu 50 tahun yang lalu berarti sekitar tahun 70-an tahun 70-an tahun 70-an tadi itu nya tahun 70-an jadi alat musik anu digunakeun teh sederhana pisan ngan saukur aya parabot dapur saat acara aya alat musik nya iya naon wae mangnya coba dibenerkeun ya nah anu kahiji ruas awi ieu utama ruas awi ieu beda ieu nya beda ukuran suarana beda ya. Terus buyung ka ayeuna mah tos teu aya buyung teh zaman kapungkur mah itu paranting alat cai awewe dikelek mawan aja kelek apa ini mulu di dikelek ke samping ya kelek ieu mah kieu karena nganggo ieu ngumpulna hihit asli nama gitu sampai soraan teh teuing ayeuna kunaon teh soraan namanya pan letik ieu na tah badanna mah gede tah kurang gede nya ieu mah lain buyung ya ieu mah nya salam pandaringan ieu mah pandaringan tah disebat buyung teh ieu pemirsa naon deui mah terus baskom iya baskom dengan ukuran baheula mah asal sasanda penutupan beuteung tapi bisa digelan ku naon seni sintren nah kieu teh berarti anu ngigelna ngibingna gitu ngigelna aya terus penyanyina aya gitu terus naon teh dalangna aya nu pengatur itu ukuran MC organ atau apa teh nutupan kurung gitu muka kurung depan eta tapi eta pakaian penarina biasa juga model ayeuna gitu di kacamata gitu sarua anggar baheula gitu pedang mun maji rep tinu alat tungkul zaman baheula mah can kabel di alat anu modern lah gitu alat ieu teh tradisional pisan jadi pertama aya non teh sintren musikna tinu parabot dapur nah gitu beda jeung ayeuna anu sintren-sintren ayeuna ka dieu mah geus modern eta mah dicampur jeung musik semacam naon ya taring gitar jeung suling zaman taring terus dangdut semacam dangdut nah terus baheula ngadaharan ieu teh beling eta mah kuda lumbing atuh mah kuda lumbing tapi asa bagian aya keanehanana kumaha ibaratna lamun bukan gering minta tambah sintren mau gelas kosong ya asupkeun kan jero kurung sintrenna jero kuruman teh jeung caina si sintren teh saha eta teh awewe sintren di dangdanan di jero kurung dangdanne di jero kurung jadi sintren ka jero mah di kurungan teh mawa mau pakaian sintren lah pakaian non wae eta sintren ya biasa pakaian nari sintrennya nari ke situ pakaian nari sama sahideung makanya ka dieu di bulo tadi baik deui lamun aya nu geuring ngira ubar ka eta penari sintren dibawa asup ka kurungan gelasna gelas kosong gelas kosong sampai teh lamun dibuka teh gelas teh cairan sia link di mana menang eta sintren
kanan aneh-aneh. Zaman baheula nu masih make alat musik ieu. Tah kasebutna zaman baheula, lamun ayeuna kan geus jarang lah kasebutna sintrennya geus kagerus ku zaman. Nya hampir punah lah kasebutnya. Jarang lah ayeuna nu sintren di lembur ya pakai hiburan. Baheula mah kan sintren teh semacam hiburan rakyat tradisional keliling. Iya. Ya. Ente untuk keliling. Ditangkap. Apa ditangkap? Buka rombongan teh gelar di dinya. Gelar. Lumayan teu mah ngamen beuring ngamen, sistem ngamen. Ngamen teh aya ngamen mah kumaha perintah eta di dinya di setempat lokasi. Aya sugan teh keliling abdi mah jiga ronda. Lokasi teh di dinya wae. Asal sintren sabenerna di mana eta? Di wilayah Pantura Indramayu. Yang berhubung daerah urang mah berbatasan dengan Indramayu pasti aya iyalah Patulan Patalina nya tinu seni budaya gitu. Tinu seni budaya. Mah aya pertanyaan lagi? Tah, mohon. Silokana setiap alatnya naon pokoknya. Ieu buyung teh ngarti Buyung ieu artina naon? Kita namanya goong juga nama. Lamun musik ayeuna nama goong. Bass, lamun bahasa ayeuna mah bass. Terus baskom kendang. Ieu kemplang lah. Melodi Kendang. Iya. Kan baheula mah ya kolot teh. Oh, ieu teh jadi naon gitu teh. Naon teh wadah beas gitu. Itu waduh bas mah gitu. Hari sintren pertunjukanana eta sabaraha menit? Sinten mah satungtung aya penonton mah ieu mah. Jadi bayar. Teureun eureun. Ngalah bageula mah ngalah saweran teh. Oh, nyawer. Oh, anu dibalangkeun duit teh ya. Terus ngejedag teh. Ya. Eta kan ngejegdagnya di balangan. Eta lamun dibalangan selain duit ngajedag moal mah. Nya pasti ngejedag juga nama. Ngajedag kumaha? Jadi Iya, apa dijagaan di depan. lamun nak musik, balik musik terus nari kan. Dibalangan duit teh. Langsung pingsan. Ngaguripak anu nahan ka urang. Kalau nama bageula gunung sarung talian tungtung sarung teh duit. Terus pada lunas keren. Tujuanna naon eta? Nyawer. Nyawe. Nyawer unggul. Nah, duitnya Eta kunaon ngajedag gitu maksudna teh? Apaan aya nu ngasupan. Aya nu ngasupan. Ngasupan. Ini kudu make kacamata hideung. Ting. Nah, Jika nama ting beunta. nah apa ya? Lamun apa urang kudu jadi penari heula, Bang. Ini mah ada peureum juga nama. Beureum ya. Mun baheula mah kan anu asli, anu orisinil pisannya kemungkinan bener teh. Bang. Beureum bari geuli-geuli tapi anu maledogeun ka awak manehanana ngajedag. Beda. Mungkin dipayang deui, maju deui. Eta abi ningali anu Wah, jogetna sintren gitu. ayeuna. Heeh, gitu teh ya. Iya. Da tak apa ya kan saka ngigel saka. Adaeng. Heeh. Sakadaek. Nah, gitu meureunna ieu musik teh kedah nama aya anu ngalanjutkeun ya mangnya kudu dikembangkeun gitu. Kan Ya, terus masalah. Rumah ini nama zaman masih modern Jadi zaman geus modern anak muda zaman ayeuna mah ya kurang tertarik lah. Kurang tertarik ka kebudayaan anu tradisional zaman baheula. Yang geus rupa contohna gitu. Bahkan model jaipongan kan jarang udah keluar orang sebutnya. Ayeuna mah terus model wayang golek, terus keliningan, terus wayang kulit, sandiwara lah nya, sandiwara. Semacam kos gitu geus mulai tapi tetep aja di lembur mah rame wae. Lamun nanggap sandiwara pasti rame. Wayang kulit rame. Nu rame na aki-aki. Nah jadi bagi dia ke alat ieu cuma haca berarti tilu unggul ya mah. Tilu. Iya, awi, buyung, dan baskom. Di tesis kali dia. Ayo. Tata. Nah nyanyi kan nembang naon wae gitu teh apa? Nya loba sih lagu-lagu teh kayak kembang bako, kayak
nengan bodor laki bodornya. Lamun bodor teh geus matok saurang teh unggal sore teh eta we menyin bodor teh untuk kudu ka jero si bodor teh di make resep teh gitunya. Misalkan di anak gitu kata teh anak. Kalau aya di luar teh tah si bodor teh tengah gedebeng jadi nu di luar. Oh, penonton. Lain tapi jelema eta. Spesial bodor spesial bodor. Berarti langsung jadi. Iya nanti nyen drama gitu teh. Jalan henteu. Terus geus jadi dibawa ka jero maturannya aturan sintren gitu. Aturan sintren juga. Mau ngasep kurang cobi deui ieu musik. Cobi deui musikna. Maklum da ieu mah nembe terang nya wayahna. Nadana ge acak-acakan. Tidak terlatih. Iya. Nabi ayeuna pisan nyobaan wae lah. Ya. Laguna tadi. Turun sintren. Tarik sis. Semong. Ada tukang nyanyi. Dia punten sarua begitu apa. Panginten penjelasan sejarah sintren teh cekap sakinya panginten. Oh, cekap. Cekap sakieu wae. Insyaallah kapayuna urang mencoba ngagali ya budaya-budaya tradisional anu hampir punah gitu. Kata pesan ka sadayana terutama generasi milenial ya. Ulah poho ka budaya urang. Kebudayaan tradisional urang. Ya, Sampai punah. Ulah sampai punah nya habis anu punah. Tanya jadi kampung mah nganggo hiid cenanya. Ieu teh, Bang. Musik teh. Ting di kieu ting kumaha kieu tah. Itu baru lama. Sok praktek. Aya sate teh jeung. Tai soraan teh. Nah, burung tuh bisa main pidana, wayangna. Ya, Hatur nuhun. Pokoknya anu tos kersa ngarencangan si mobil kuring sarereha di Asep TV. Ulah hilap pidoananya ayeuna teh nuju musibah terutama nama banjir. banjirnya di Kabupaten Subang, Pamanukan, Pantura. Anu hari keempat ya nantinya terus mulai surut. Ya, mudah-mudahan. Juga pidoana ka sarerea mugia sing dijauhkeun tina bencana alam. Amin ya Allah. Amin. Hatur nuhun dicekapkeun sakieu heula dina acara kongres. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulahin apa? Anu teu acan pasang internet. Webkomindo. 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 Kuota unlimited. Internet unlimited Ya. Sarang naon? Sarang naon teh? Langkung jelasna ka Bapak Podeng nanti tingali ya. di deskripsi lah. Langkung jelasna. Tajam. Situ salam. Situ salam maju deui wae.